Ya hadiana ila kulli khair, ya dalan ala kulli khair, ya ahlal khair, ya khaliqal khair, wa ya ahlal khairat. Beki ka dieu dikiaikeun lain beki waro, beki ingin mengetahui tentang kelazatan dunia, kemewahan dunia. Ulah diharapkeun agama kudu beres. Ulah diharapkeun lantaran boga maksud hayang ngeunaan menelusuri informasi bagaimana di Amerika, bagaimana di Inggris, bagaimana di Belanda. Lah maningan ge urang teh neangan informasi kumaha ieu hate supaya lulus, supaya hijabna sehingga mengetahui tentang keagungan Gusti Allah. Eta nu sakuduna mah. Ya lain ilmu dibere, ku dibere ilmu pakai pamer. Urang can bisa khusyuk bae ge salat ieu henteu panasaran si kiai. Aya naon sih di diri aing kok teu daek khusyuk ieu salat? Aya naon sih hayangna ria bae? Aya naon sih ujub bae? Ta eta teh panyakit eta kunaon henteu diolah kunyana, dideteksi kunyana sehingga setik-setik deuk. Ieu mah panasaran mun can boga parabola. Kumaha sih ieu muka internet kumaha ieu di dieu coba kumaha blogna coba kumaha coba aya nyaho. Hayang menelusuri dunia itu lah tuh lah sok kayaknya kos gitu nggak di jero narana kajin cuma gimana kula macam geus imanan di bobo kayak nu mere guru dan tak kieu mukana tak coba ge bareng dibuka jauh hijab kena ieu geus dileungitkeun ku Allah hijab tolol jadi aya nu make kutang gede tolol teh coba eta nanaona. Masya Allah, dunia jadi kos lain dunia ada orang. Gak salah, okos maling, tidak juga itu haram, maling banyak korupsi baik. Itu aman bah. Pejabat korupsi miliaran, saya nggak tahu, kirain saya nggak haram. Ya udah, tenang aja, tenang nggak apa-apa. Ntar di akhirat coba bagaimana lo. Sekarang lo ngumpet-ngumpetin lo. Gue juga tahu lo ngumpet-ngumpetin lo. Bilang nggak tahu lo. Biarin udah aman-aman saja. Ntar umur lo berapa lo? Berapa lagi? Ntar di akhirat lo di sidang nanti kamu tahu apa enggak? Rasain lo. Antep kan orang aman kan gue. Bebejannya netenya haram. Aman kan? Udah aman di dunia lo lolos dah. Ntar di akhirat lu lolos enggak neraka jahanam lu. Ayo guys, bukan apa. Geus digitukeun bae ku urang. Allah karim. Urang lamun nyaritakeun nurani kebalik, lamun make hukum demokrasi liberal. Ketika aya jelema muson, ranjang dianggap tidak punya nurani. Sebab dadeuleunana sakadar dadeuleun mata zahir. Tidak punya nurani manusia masa sih orang harus dibunuh. Tapi lamun neuleuna make hate, make kolbu, justru eta teh biang kerok. Eta teh nu kos kitu teh barang najis, kocomberan, diantep di negara urang berbagai kocomberan nu bau teh. Lain lalagan. Bau SMA ku urang teh kudu disedotan. Bau kocomberan mah kurang diamankan berbagai babauan tapi babauan batin kurang diantepkeun. Mantak bahasa ge ya ulil albab nu baroga hate nu sampurna mun ngalaksanakeun ulil albab mun teu ngalaksanakeun teu boga nurani teu boga hate teu boga kolbun bagus sarua pada bok-bokna. Sanum kan wajib non gitu ngalaksanakeun anak pamarentah. Berarti pamarentah urang bok. Sia nu neruskeun teh. Aing mah toser doang. Bro.
bisi aya pemerintah siapa yang bokbrok. Kami tidak senang dibukakan melalui kacamata Al-Quranul Karim. Lamun nuturkeun sungut aing mah sia nyalahkeun ka aing. Islam teh sia Islam tuturkeun Al-Quran. Ulah nuturkeun sungut aing mah sapira sungut aing. Al-Quran tuturkeun tah kos kitu. Ngaku sia bokbrok. Aing aku mah tuh daek sia di kanarakakeun. Siap di neraka mentak pemerintah teh kuari siap ngagejebur ka neraka. Setiap lu jadi pemerintah berarti siap dipanggang sakitu bae geus mulai hese-hese jatuh dek ngalaksanakeun ieu nyana ti Allah diatur ku Allah praknyana kaluar tina aturan Allah gara modar sia kuari sia wae engke ku aing dikeprokan sia hidup saya hidup neraka jahanam ayo sia kuari nya da dihormat engke lawan tah malaikat seren habek Gusti Allah ada ringgis sieun wari wageulaheun ganti mobil lah cenah aing ngomong ngaji deui minggu hareup masa anu nita idet sia ka ditu ngaji di nu sejen sia anu ngameunangkeun zina anu kitu naon gara-garana ngangeunah di dunia sia ditu di dunia teu pernah ngerenyed hate acan sia awas indit sia kuari keneh habeh ka dihawan ku batur aduh sia cak cawat aing gaduh ngaji atuh sia teh lain ke puncak ka ditu ngaji pajar nama heueuh henteu maaf henteu tadina bupati ge ngaji ngadenge kitu sieun ulah ngaji ulah rekrut usia ti Golkar ditu ngaji kerenyed moal hate sia ieu mah kumaha gitu sabarokna ngaji teh kumaha ieu nu hese teh ngarenyed atuh hate kos urang bawa ka awe kanyen iki ka neraka kita supaya ngerenyet sieun kanyen ieu mah aya ka KPK sieun aya ka neraka henteu goblok tolol mun ka KPK mah sapira KPK teh melah saukur kitu heureyan mah sieun aya ku Gusti Allah boga neraka teh sieun pejabat goblok meureun teh mah ye ulah kitu cenah kitu bae ja mungan sia teu ngarenyed ye cenah henteu kula mah henteu kumaha ngarenyed geus etik aya tanda deuk salamet endek doa encan endek masyaallah baharai sieun ieu pamarentah kudu daya walau gaya bahasa patau sanajan seorang musana kafir dimi anu bayar upeti di negeri urang anu nyana nurunkeun kana hasapana tetap ranjam Masya Allah kuari malah difasilitasi ku pemerintah teh untuk orang-orang non-muslim. Mengapa pabrik minuman keras tidak ditutup? Cek pemerintah penyediaan orang-orang luar. Mengapa di hotel dibebaskan penyediaan untuk orang non-muslim? Mengapa dan mengapa penyediaan supaya jangan betah di negara orang dengan alasan seperti eta. Heg bae mangga bae buat kumaneh aturan-aturan emang Allah teu nyahoeun sakedeung deui umur sia pencet sia ku malaikat Israel hulu sia gepeng sia hayu sia geura ngeunah kuari tuh deuk kumaha coba ieu urang ya Allah
Mantak waktu kula ditawar jadi presiden. Tuh hayang-hayang tuh. Emang saya nawaran presiden ka Kiai jurig. Boro-boro jadi presiden aja. Ijazah SD ge ka buana meureun teu kuat. Teu puguh nyikut. Jelemana mukallaf merdeka pernah ngasupkeun hasapahna melalui palawangan hareup. Jeung pernah nikah anu sahih eta adalah muhsan. Ambalayah ku ari di Indonesia. Ambalayah ku ari di Indonesia. Nu pamajikanna laporan ka kula salaki kula zina jeung tatangga salaki kula zina jeung simba salaki kula mabeukeun jasa jajan di luar. Lain hiji Cikupa nu laporan loba jasa di Bojong nu laporan ka kula loba beneran kula mah lain lalagaan Jaki terus sepatan nun teu teangan Sukamantri doang. Insyaallah eta ku hebat-hebat deui Sukamantri. Maksudna henteu di dieu. Di luar mah terus. Gusti deui kumaha coba ieu? Ieu nu geus keur boga keneh pamajikan, keur boga keneh pamajikan, masih pamajikanna nyaho. Ulah kaget lamun aya nu bebeja kieu ka kaula mah ya, ulah kaget ya. Aya seorang wanita boga salaki booking ku hiji lalaki, ternyata si laki dia boga pamajikan, terus ditaekeun ke tempat tidur pamajikanna neuleukeun di dieu. Kumaha coba eta ku lagi jak muringkak bulu jeung beuneuh handap ge muringkak deui. Ieu naon pamajikanna di dinya neuleukeun. Masyaallah karim. Ieu mah geus biadab sato ieu mah. Masyaallah. Daripada zina kos kitu mending kawin. Jeung nu sejen nyandung kajeun marah tah naon. Pemajikan he nyahokeun marahna nunjal kenapa daripada kos kitu atuh mending kawin. Je. Cecekna doraka kabak ngabohong we lah dibandingkeun jeung zina mendingan kawin. Nyandung habak. Daripada zina kitu mah kudu aja masyaallah disaksian kudu kolot kudu pamajikanna eta pamajikanna teu naon di make nu batur. Teh laporan ka kula. Dia ngomong nyaho. Heuh jeung wartawan jeung aing hebatan aing. Wah gitu masya Allah. Kusebabna kan minta perlindungan pemajikan deka saha aing berlindung susuganan we meureun ku kiai didoakeun kan gitu. Susuganan nya lagi setengah hate ka aing sarua. Masya Allah karim biadab lain lalagaan ieu. Aduh. Cikula suami ibu tidak ka dieu. Kita ka di suami ibu, kita ka dia maksudnya kita nyandung pamajikanna kita ka dia nu saurang tah mun pamajikanna kitu kunaon supaya ieu pamajikanna teh diajak ngaji ka mana bae. Nah saya tetep pernah ngaji cekiana cek salakina nu laporan ka kula pamajikan kos kitu. Juli dituna kos kitu laporan deh. Masya Allah karim. Biadab mending nyandung aman nyandung mah di dunia rariul ge di akhirat mah aman. Sia sareri ge kosnu becus nyandung kalau boga dongeng di akhirat jelema ngarumpul kabeh. Triliunan manusia. Tanya ku malaikat, hei manusia, hayang ke mana ieu karumpul di dieu? Surga. Cek malaikat, lamun seperti kos kieu ye ka surga hese tekna. Antri hiji-hiji hese, sakaligus ge hese, maka iya aya aturan ti Gusti Allah nu gagah waktu di duniana, nu berani waktu di duniana, misah belah katuhu. Anu teu gagah teu berani belah kencak.
cek lalaki berani naon ya, berani nyandung. Wah, awewe anu di dunia na dicandung, salakina anu berani nyandung katoho. Anu di dunia na teh nyandung kenca. Insyaallah. Maksud lalaki ieu lamun dikakatokeun ka sorgana ti heula. Wah, mantap. Oh, nu nyandung angkat jempol 4. Awewe nu dicandung ka katuhu, lalaki nu nyandung ka katuhu. Suami istri. Hai geus siap. Aya jelema nyolonong ka dinya. Sat. Cek malaikat sih nyandung teu? Henteu. Ieu teh mana? Iman nu ditiulakeun ka surga nu nyandung. Kula titah ka dieu bae ku pamajikan cek kana ieu tuh di ditu. Teu bisa cek malaikat, teu bisa. Kula dipaksa keur ka dieu bae. Cek yang mana pamajikan? Tuh, gerokeun maneh ku malaikat gerokeun. Hei, kunaon salaki titah ka dinya bae. Aya beti heula cek nya teh. Bantu nyandung. Ku kula di dunia waktu di dunia nyana tidak nyandung teu daekeun. Cek nya geus bisi titah ieu mah geus titah. Teu daekeun bae. Benar sia waktu di dunia titah nyandung. Pundeg ge kakarak indeg doang nya geus makin kokoprak cek nya teh. Hati sih kunaon dititahan ka dieu we. Cek eta awewe bongan teu boga keberanian cek nya. Padahal malah tuh kula marah bae sapira awewe. Ja buktina batur ge nyararan dong marah-marah henteu naon. Tan mata ku kula titah ka ditu we bongan teu berani waktu di duniana. Ya, malaikat ku sebab teu berani jadi kula ieu pandeuri ka sorgana. Berarti itu ribut. Wah, ribut tuh belah kenca. Malaikat ke tenang ieu kudu udah ribut, nyalahkeun ka salakina, pamajikan ra ribut di dinya. Masa diteruskeun dongeng nyaradung kabeh ya. Malaikat ra nenangkeun jelema. Oh, ribut. Naon ini pakai karibut bongana salaki teu boga keberanian ceuna teh tungtungna mah kami pandeuri ka sorgana. Oh, didegung-degung ku pamajikan sia-si canung aing keur ieu atuh sia marah bae teu marah ge moal kebal aing janung geus ge marah jeung moal naon nah teu daek nyandung tungtung mah pandeuri ka sorga. Cek awe minggu hareup aing moal ngaji Allah. Ribu pas belah kanan segera surga sedih kan nu kiri sedih tuh geus kieu nasib cek salakina atuh lalu bawa ngomong lah tuh geus mantep ke pas pintu pertama anu nyandung adil masuk. Yang tidak adil segera ke jahanam. Wah sia. Tadi aja pendek nyandung terjadi. Bohong aing jagana maksudnya. Aduh udah kencak. Hei, itu ke terjadi kunaon? Kunaon itu terjadi? Tengah romongnya nah. Tengah romong cari cing. Hei, pancena ka sorga. Itu makan ke terus tuh itu mah terus iya kok ente itu mah nu terus nu jujur jeung adil nyandungna aisyah nggak ngomong tungtung nama aing teh we ka neraka tah kakara dirinya lalaki nu ieu teh tuh kadena aing teh nu mantak teu nyandung geus teu adil. Iya tuh kakak usahakeun bae ceknya tuh itu bagus kunaon tuh ka surga. Boro-boro di akhirat urang di lapangan terbang itu jidah bae King Abdul Aziz neuleuh jelema berangkat urang si berangkat tamual batur berangkat urang berangkat tamual eta sakitu ge endeu ka Mekah umum imah surga nu nyandung bisa adil dadah ka urang ngadadahan sial jeung urang baongana sia keur ieu teh nyandung mantep jasa tuh cak nu di kiri tah rasakeun kana teu adil jahanam legeg ku sia. Ieu lah jadi nu nyandung diheulakeun
nu adil ka sorga nanti heula, anu teu adil ka neraka nanti heula. Alhamdulillah ya Rabbul. Ada tunggungan nu dikencet teh tadariuk bedame nya kalah urang salah kabar bae tuh. Jadi lu jelema ka neraka kitu. Dengan itu nu teh heula mah kabita ceukna. Geus nikmat jasa. Tah jang pertimbangan urang kuari. Kira-kira geus meujeunna mah usaha aing keur rada maju, awak sehat, haju awewena aya nu daek dicandung deui. Atuh nyandung masalah. Eta sorga Masya Allah. Asana hiji bae mah aya nu balik ngaji ke nawaran ka salakina. Hiji bae mah meureun aya lah. Kayak ditunggu laporannya. Aduh. Aing teu kuatna laporanna rariweuh bae nu nyandung teh. Eueuh nu ngeunah. Eueuh nu laporan ngeunah eueuh. Ribut bae nafsu. Padahal hirup di dunia yang moal kebal sanajan harta babagi geja atuh dahar-dahar keneh. Cenah beusi kacokot kunung ora deuk lila, emang deuk lila hirup di dunia aja moal. Atuh ceuk urang mah balalager bae sih. Itu tah. Aduh, tah malaikat tenang. Guys, cek malaikat tugas saya telah selesai. Soal pernyandungan, coba ganti deui malaikat mulai. Masya Allah. Aduh. Lah cenah ki uji ye. Cek kalau kos gitu nya mah asal ge begitu kos gitu bae julah bae. La fasidin teu kudu dihad jelema anu musod melalui pertikahan anu fasid nurutkeun cekaul Allah. Zain nikah kanyindun kebenaran waktu pertikahan teh lain make wali nu bener nu kuduna bapana ai prak nu ngawalian tatanggana bapana aya tah ieu pertikahan teh fasid atawa eueuh make saksi fasid teh pertikahan teh atawa saksina teu adil fasid Zaid teruskan ngalaksanakeun rumah tangga tidur bersama mus ngan barang ditaliti horenganan hajunyana zinah jeung nu sejen zinah jeung nu sejen buan muson tah barang ditaliti horenganan pertikahan Zaid jeung Hindun ieu nikahna fasid ketika Zaid zinah jeung Sarwiti ieu teu kudu dihad sebab teu kudu diranjang sebabnya na statusna bener mukallaf merdeka tur pernah nikah dan pertikahanana fasid akadna sebab teu aya saksi atawa teu aya wali. Masya Allah. Wal asahhu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Allah alam bimurami sausu bidasat bakal najaskan sunan ayat saking sekayat insu dalail kudrati tegese pirang-pirang dalil kekawasan insun anil masmu'ati wa gaya saking sakehekan denda melanliannya masmu'at alladzina yatakabbaruna ingwong ake kang pada sarombong ya ladzina kabeh garumade ya ladzina kabeh fil ardi ing dalam bumi bi ghairil haqqi kalawan oranana haqqa bi an akhdalahum kalawan yang tangainakeun ya Allahum ing alladzina fala yatafakkaruna maka oranana talafakur berpikir ya alladzina ya ing dalam arti biha ing dalam ayati biha ing dalam ayat wa yarawna lamun ningali alladzina kullayatin saban-saban ayat lain bila maka orang imankeun ya alladzina biha kalawan kulayat wa yarawna lamun ningali alladzina sabilur rusdi tariq rusdi in dalam dalam benar pituduh al-huda tegese pituduh alladzi ja'akan takayalati min 'indillah saking sanding Allah la yatakhiduhu maka orang alap ya alladzina hu ing sabilar rusy sabilan ing dadalan yaslukuna kang ngambah ya ladzina kabehu ing sabil wa iwarawna nabinyali alladzina sabilal ghayy ing dadalan lacut adala sesasar yatakhiduhu sabila maka nalap atau ngambah ya alladzina hu ing sabilal ghayy sabilan ing dadalan zalika utai mangkana sorb megaskeun bi annahu iku tetap kalawan satuhune alladzina kadzabu iku ngagorohkeun ya alladzina ka bi ayatina kalawan sakayat ingsun agung akan wa anha ghafilin lan ana ya alladzina anha saking ayatina iku kang lali kabeh taqaddama mitlu terus dari madingin apa umpamane kanu anha ghafilin والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل تجزون إلا ما كانوا يعملون يعلم بالمرض والذين كذبوا لن يتوقعكم pada ngagorokeun والذين كذبوا بآياتنا kalawan sakayat insunan walaqaul akhirah ulan mu'min akhirat allati zikra bahasa gurilan wa bahasa butat sawa batalat iku lebur batalat tegese batal sia-sia apa amalun pirang-pirang pagaweane alladzina ma'amiluhu fid dunya tegese barang kang ngamal ya alladzina hu ing maing dalem dunya min khairin saking kebajikan ka salat rahim kaya salat rahim sadaqatin dan sadaqah fala thawaba lahu maka orang ganjaran iku mawjud lahum kada alladzina li adam syartihi inna orang syarat ya ma'amil hal orana ma tujzauna dan yujzauna dan balas ya alladzina kabe illa angin jazaan babalas makan ya'malu cara barangkang ana ya alladzina iku ngamal ya alladzina kabe bila takdzibi wal ma'asi saking agorohkeun dan pirang-pirang maksiat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam dakwah kepada umatna kepada kaum
tetapi Kanjeng Nabi Musa nusak itu dahsyat. Ketika Kanjeng Nabi Musa berlawanan jeung Firaun, umat nanyaho dongeng-dongeng Kanjeng Nabi Musa ngadongengkeun kaum Kanjeng Nabi Lut, umatna ngadengekeun. Ketika Kanjeng Nabi Musa ngadongengkeun kaum Ad, umat ngadengekeun. Geus lah pokona mah nu baheula onam ieu Kanjeng Nabi Musa pesetruan jeung Firaun. Bahkan Firaun digejebul di laut. Kasaksian ku kaum. Tapi tetep bae kaum buang kawarah mah masih keneh loba nu teu iman ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ulah aneh. Kumaha ayeuna tuh urang mah kamujizat ningali. Urang teu amprok jeung Kangjeng. Sakigeus luar biasa. Alhamdulillah ya Rabbil. Masih kade aya ulama nu ngadongeng-dongeng Kangjeng, ngadongeng-dongeng mukjizat. Sanajan bari jeung dihalang-halang ku Muhammadiyah, ku Persib. Dihalang-halang ulah kayakeun maulidan tetep maulidan hayang nyahos pak terjang Kangjeng Nabi nu mondok onam ustad kiai santri nyaraho di lembur mondok henteu panjana ngaji henteu deres wae ku muludan mah aju kiaina teu nyaritakeun Kangjeng Nabi, nyaritakeun teh tahun baru, nyaritakeun teh nu kararitu bae kiaina opo kabehan. Caritakeun Kangjeng Nabi cenah geus biasa hayu bae caritakeun Kangjeng Nabi dek ucapanana tah, dek kelahiranana tah, dek perjuanganana hayu. Yang ke Allah anu mere hidayah nama. Ieu ubat Kangjeng Nabi Musa pohara luar biasa. Tak cek Gusti Allah. Saurikum daran fasikin. Musa kaulah bakal nembongkeun ka ranjeun kabeh kaum taranjeun kabeh darul fasikin, daerah-daerah negara-negara nu dihuni ku jelema nu pararase yene anu disiksa ku Gusti Allah. Firaun berikut penganut oge jeung kaum Nabi mulai lita'tabiru bihim supaya dipake kacamata itibar. Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bukalama dina poe Arafah nu agung tanggal 10 Kanjeng Nabi Musa diberi oleh ku Gusti Allah mukjizat yane kitab Taurat. Setelah kamari geus dijelaskeun dibawa ku Kanjeng Nabi Musa disampaikan ka umatna. Cek Kanjeng Nabi Musa maju mundurna urang hirup di dunia untuk menempuh akhirat. Ieu tergantung kumaha nurut jeung teu nurutna kana ieu kitab Taurat. Di dieu teh aya mauizah, di dieu teh aya perintah, di dieu teh aya larangan. Hati-hati. Salila urang hirup Kanjeng Nabi Musa kudu make aturan bodoh melalui kitab Taurat. Masya Allah, hanut keneh Kanjeng Nabi Musa beserta jeung Firaun. Tetep umat na aya bae nu mahyual bakal lobak teu iman ka Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah ya Rabb. Eta Taurat dibacakeun ku Kanjeng Nabi Musa, didakwakeun ku Kanjeng Nabi Musa. Tapi tetep bae umat teh aya nu ngabayeur tina kitab Taurat teh hayang ngadengekeun saya tiga bid'ah. Masyaallah. Aya anu malu-malu kucing. Ngadengekeun teu make. Didengekeun teu make. Aya anu bener-bener ngadengekeun bari make. Jadi kos kitu bae situasi kaum. Masya Allah tiba heula ulah
kaget lamun kuari kos itu terhadap kitab suci Al-Quranul Karim aya nu anti jasa kafir aya anu henteu aya anti mangan boga ge henteu tak ka Quran boga ge henteu di imah teh kitab padahal Islam tapi mun ditanyakeun aya Quran tahu berarti kan boro-boro maca aya ge eueuh tak Quran ya Allah ya Rabbi aya nu boga kitab Al-Quran diteuneuh di luhuran lamari datang ka bulukan teu dibuka-buka aya Quran dah aya anu dibaca tapi pangaruhan ka diri bahkan di musabakoh bahkan lamun murudan manyana geus ngajengik-jengik rajamannya kitu kene tapi Al-Quran nu kunyana dibaca teu mangaruhan ka jiwana teu mangaruhan sama sekali di Istiqlal dibacakeun Al-Quranul Karim di Al-Azhar dibacakeun di kantor dibacakeun tapi sugan aya pangaruh mun cara pel mah teu sama sekali bae pangaruh aya nu pasti aya anu biasa-biasa di kampung dibaca Al-Quran perubahan sautak setik dibaca Al-Quran berubah setik dibaca Al-Quran berubah terus geus puguh adu langsung maca langsung berubah langsung maca langsung berubah itu gitulah tiba lagi ulah kaget mentek ieu urusana kitab Taurat cek Gusti Allah سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق Allah lam dimarabi kaulan agun cek Gusti Allah bakal mengkolkeun ka jelema-jelema nu sararombong adigung-adiguna di muka bumi mengkolkeun tina ayat-ayat kaula bi ghairil haqqi tanpa alasan bian akhzalahu secara dihinakan ku Gusti Allah. Masya Allah dipengkolkan tidak ayat didengungkan kitab Taurat diadakan setik-etik acan bahkan anti karena kitab Taurat kafir berarti ayat anu dibacakan kitab Taurat tidak niu tidak memahami sanajan iman sa'asrifu an ayati alladzina takabbau kunaon di lumantak dana dipengkolkeun ku Gusti Allah cek manehanana kaya aya di aing jabatan aya di aing jabatan jeung wilayah aya di aing kakayaan aya di aing kagagahan aya di aing tahta kerajaan aya di aing aing kudu nurut ka Musa nu bawa kitab Taurat teu hayang aing teu iman takabur kuari emang eta henteu talala kabur kitu bangsa jelema-jelema anu kafir Yahudi Nasrani kuari ka Al-Qur'an takabur teu hayang teu iman nya sama sekali sebab naon gengsi nu kuari sarua bae pejabat gengsi nya maca Al-Qur'an teu hayang isuk-isuk teh kapan hari santri mau usar kiai maca Quran bagus jasa mantap subuh teh ya Allah tarariis negara lamun geus itu pada subuh teh langsung maca Quran bismillahirrahmanirrahim yasin sadaqallahul azim saayat ge geus lumayan keisukan teh auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim toha sadaqallahul azim biasa pamajikanna ge nya senyum bae tareh ka kamu maca Quran deres ieu mah lain suk-isuk olahraga mandi ngopi garokok koran geus koran atau HP kotrek gitu kene hook amat tawaktu Masya Allah ya Allah ya Rabb gengsi tidak maca Quran Allah takabur pokoknya apa pokoknya mah lamun geus takabur geus anggis-anggis nana ieu nu mantak embung ngaji ge jeung urang embung nya memisahkan deui takabur ieu nu daek ngaraji ka dieu mah jelema-jelema anu emang sabenerna teu boga duit
lamun ditajak ku urang sia duit teu boga sia jabatan sia orang iman RT acan kabeh gara itu lah hiji dua nu lurah nu PNS hiji dua bahkan camat hiji dua ge aju kalalabur deui bangsa sekda bupati mah teu hayang ngaji enggak saya mah teu hayang jalan ngaji teu kudu ka Cilongok aja saya di ditu ngaji roban teu ya cenah ka Cilongok kitu roba cacak-cacak ka dieu teu roba kumaha sia ya tuh cenah teu kudu ka Cilongok teu roba atuh aing mah hayang deulekeun roban teu sia ayo jika sakitu doang sakedeung deui paes ya sarua jeung aing sarua orang bakal parah ieu urang mantap kumpul di dieu ge ieu teh urang teh ngaji henteu kumaanan ngatu baca tulisan diuk-diuk atuh yang menyangan ganjaran engko kuarida peureum ieu ngaji peureum sugan bae di akhirat ge ka sorga di jembatan Siratal Mustaqim peureum datang-datang di sorga batuh gara-gara aing ngaji peureum mantep ya cekna tidak ada masalah aing aja asal paminggu hari papareureum kabeh aduh Gusti Allah dumatak dipengkolkeun ku Gusti Allah lantaran boga panyakit sombong adiguna nilai kiai teh hina nilai Quran teh hina buleun maca Al-Quran buleun memahami Al-Quran kafir secara mutlak Yahudi Nasrani Kristen Protestan Katolik Buddha Hindu dan lain-lain sebagainya takabur padahal manyana nyahoan karena keaslian Al-Quran karena mujizat Al-Quran jero hatena emangnya teu percaya kitu karena Al-Quran percaya Masya Allah Karim percaya jasa geus dijelaskeun ku para ulama salafus sholihin teimana Yahudi teimana Nasrani kajahulan api-api bodoh padahal nyahoannya ketika nyana takaburna Paulus asup Islam ketika nyana takabur setelah Paus si Medepitus bener tante sih ngomong eta pokoknya gitu bagus lah aing inget ka Mede jadi Medenitus kadangin kurang itu hoi lain sabodoh aing sia kuari hampir dekat Islam deh bae bingungan kuari Amerika no ayeuna ge geus aya kan rencana asup Islam kuat ketika nyana baca aslina Taurat jageningan teu aya berbeda jeung Al-Qur'anul Karim Masya Allah kardinal nu diutus di Amerika di Roma ka dieu kemudian masuk Indonesia masuk Bogor masuk Sukabumi debatlah jeung almarhum Kiai Haji Sadili Ang Sadili Ciberem debat seminggu 2 minggu sampai sababaraha minggu ternyata hidayah masuk Islam setelah masuk Islam nyana mengembalikan uang di Roma sebabnya na utusan kemudian nyana menta jadi warga negara Indonesia sebab kad itu teu aman iya dari Sukabumi diberi hidayah ku Gusti Allah Masya Allah kan anu orang Belanda teh pemain bola Belanda sini kiai eta penyahuan gitu nah sulah lo ngomong siap lo masuk Indonesia di Indonesia kaget jara begitu datang ke Indonesia loba nu make samping loba nu make baju kos gitu make itu siapa cek mun cek bahasa urang mah kayak gitu kayak itu kayak potongan begitu banyak amat di Indonesia akhirnya dibejaan bahwa itu adalah santri-santri ustaz-ustaz kiai-kiai di mana rumahnya nyana diajak ke salah si kiai di kitu Bandung ngobrol debat ngelain debat ngobrol asup Islam eta nu kula keur hajat aya orang bule orang Amerika tama penyanyi eta kan asup Islam sarua bae kula keur hajat pertama teh penyanyi wah eta luar biasa pan hebat eta asup Islam debat aja kawin urang masalah tuh loba jasa di urang di Amerika orang Amerika di Indonesia asup Islam teh loba jasa orang Belanda di Bandung asup Islam loba jasa kula ngomongnya bahasa Inggris sebenarnya bahasa Sunda gua isin tungtung nama ayo bener eta
keur paganten di ditu di Yogyakarta. Tanya ku kula. Ditanya ku kula, "Where do you come from?" Di Bandung cenah. Heuh. Aing nanya Inggris. Masya Allah. What is your name? Ha, cek cenah Abi Asep. Wow. Atuh urang isin. Cek urang emang di mana ya? Abi di Bandung cek cenah. Ai banget Belanda, ai ngomong Sunda. Abi mah cenah raos cenah lamun tuang sareng sambel sareng kerupuk. Ya ieu mah tuh paseh amat Sundana. Jauh ka sambal segala kerupuk. Waduh, eta asup Islam urang Belanda, Masya Allah karim. Loba jasa hidayah araras. Ya Allah ya Rabbi. Kunaon tak dilegitkeun takaburna. Ketika leungit takaburna memahami Al-Qur'an indah luar biasa. Nu mantak lamun aya kiai geus paham kana Al-Qur'an, udang di peuting ajunyana maca Al-Qur'an ngalengis ulah kaget. Isuk peutingna ngalengis ulah kaget. Ulah kaget. Terus ngalengis. Pak majikana ge ka 3 peuting nanya, "Kakak, maca Quran hajud ceri kuna?" Bohongan teh diizinan. Cak pamajikana tukang teh kapaham. Orang teh diizinan ceurignya kan. Wah, urusan gosip itu naonan. Teu iman ka Kangjeng Nabi Musa, teu iman kana kitab Taurat, takabur sa'asrifu an ayati. Tidak memahami kitab Taurat lantaran sombong adigung-adiguna sa'asrifu an ayati. Bari manehanana sombong Nabi ghairil haq. Emang aya nu sombong hak atuh aya? Saha Gusti Allah. Gusti Allah mah sombong teh hak. Cek Gusti Allah. Al-kibriya'u ridai wal usmatu izari. Sombong solendang kaula, agung pakaian kaula. Awas Gusti Allah, awas Gusti Allah. Wa man adani wahidin minhuma fi wahidin minhuma, saha jelema anu ngarusak hiji bae di antara dua, yakni nyaruaan ka aing, puguh sombong aing dipake ku sia. Takabur teh nu aing dipake ku sia. Awas sia ku aing, balangkeun sia ku aing ka neraka aing. Teu meunang sombong. Qadartuka finnar. Qadartuhu finnar. Sombong ge meujeuna cek Gusti Allah aing mah aing mah langit bumi langit termasuk sia. Atuh sombong teh meujeuna pakaian aing tah mah al-kibriya'u ridai. Sombongna atawa takaburna kaburan batur. At-takaburu lil mutakabbir shadaqatun. Jelema di hareupeun urang ngomong sadaek-daek bae bohong, bode jasa ngomong. Jaing ngajak cenah teh masyaallah ika kota itu mau duit 10 juta 20 juta mah teu betah. Teu aing mah teu betah aja hirup teh. Aju aing mah jasana lamun teu dahar di restoran nu mahal-mahal aing mah hirup teu betah jasa. Geus kieu meureun hirup aing ku Gusti Allah dibere kakayaan nu pohara. Budak. Pohara jasa. Jika aing mah lamun teu kawin deui aing mah teu betah ja hirup. Heuh lantaran jang naon tuh gagah aya di aing, dunia aya di aing atuh matak naon sih sesenangan di alam dunia. Pohara mah. Urang ngadengekeun hareudang. Jadi urang ngomong, sia mah kakarak sakitu lah ulah sedia omong-omong tuh sawah ti dia kaditu sabar hektar hitung sia emang sa atuh sameureun kan pangitungkeun we ku sia nu ti dia kaditu tuh coba pangnawarkeun ka jelema-jelemana sabaraha duit bejakeun hayo sabaraha duit ieu sameterna hayo tanyakeun ku sia lamun ditanyakeun atuh geus geus tanyakeun sabodo sia lain dibeli atuh henteu gawe nanya-nanyakeun we dibeli henteu. Taya takabur lil mutakabbir sedekah nyadang lamun nyana takaburan deui. Ti aing mah masyaallah ieu barang boga silat barang boga penca alhamdulillah. Jelema asal ngadu jeung set. Aing sabaraha kali gelut menang we. Gelut siapa? Ku aing mah nyana datangnya ditiupna puh. Ajur jelema. Oh budak.
Bukan saya takabur beres baik. Kakara gede datang doang can kungsi aing mah can kungsi ngajotos can kungsi nangkis doang. Ditiup doang aing tuh masyaallah lenyap hilang tanpa karana. Nya na geus ngomong aing teh ngomong jeung sia teh. Sia teh takabur hareupeun aing. Sodako eta kos. Pagede-gede omong. Tapi coba-coba takabur karena kitab Taurat, coba-coba takabur ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, sa'asifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Kumaha si bentuk takaburna? Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Lamun maranehanana ningali kana sakabeh ayat kana saban-saban ayat la yu'minu biha maka sama sekali teu percaya. Padahal Kangjeng Nabi Musa teh memehna luar biasa ngabejakeun kaula teh nabi kaula teh rasul. Kemudian manehanana dipanggil ku Gusti Allah nyahoeun dibere kitab Taurat nyahoeun tapi ketika dibacakeun saban-saban ayat wa yarau kullayatin lamun manehana ningali kana saban-saban ayat la yu'minu biha setiap ayat iman sama sekali takabur kafir bang teu iman masyaallah. Aya kula jeung la lamun cek tukang aliman tek mata bila gageus kanyahoan di dieu teh aya lapad umum kula aya nafila. Jadi berarti di dieu teh ada umum heula nafi berarti umum musalab ngaranna aya salabul umum aya umum musalab aya umum nafi aya nafil umum ieu mah ngaranna umum musalab umumun nafi. Bisa jawaban. Jadi ieu mah maknana aya kula fardin badin min afradil ayat. Teu sama sekali teh aya nu diimankeun bae. Mun manehanana ningali kitab Taurat, saban-saban ayat setiap ayat sama sekali la yu'minu biha kafir secara mutlak. Tiba heula geus sekarang itu. Masyaallah. Geus kafir tah isa asrifu an ayati ku Gusti Allah. Takabur teh yang keladi takabur. Pengkol teu hayangeun sama sekali. Kos kuari Yahudi Kristen teu hayangeun kana Al-Qur'anul Karim. Bahkan aya nu abangan di urang disebut Islam jalain, disebut lain Islam, janyana teh campur baur jeung Islam. Boro-boro sekelas urang dihandap di luhur. Wallahu alam Islam wallahu alam lain. Nu dilaluhur. Lantaran kumaha tuh? Tuh kok sekarang itu teka dulu sholatna kadang-kadang ke masjid maka masjid tapi teka dulu sholat milu jeung manehana jeung Kristen milu harus ke sekarang itu bang saha wallahu alam jaloba jasa urang sebagai rakyat nontonnya anak geus kos sekarang itu bae kajian antepkeun bae senang-senang manyana kos kitu jeung kege bakal paeh kapanggih jeung Allah samarukanana manehanana teh moal kapanggih kitu jeung Allah kapanggih keun bae manehanna urang sing hade bakal kapanggih jeung Allah. Tuh nomor kahiji nyana iman sama sekali kana kitab Taurat. Wa sabilar rusdila yattaqun sabila. Nomor kedua lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh kana jalan-jalan pibenereun anu datang ti Gusti Allah. Ye mabok teh haram, ye zina teh haram, ye korupsi teh haram. La yattakhidhu sabila manehanana teh daek ngambah kana jalan pituduh sia-sia aing bae. Termasuk jelema anu iman kana kitab Taurat ketika ngainstruksikeun mabok haram la yattakhidhu sabila tetep bae mabok. Zina haram la yattakhidhu sabila tetep bae zina. Korupsi haram la yattakhidhu sabila tetep bae korupsi. Baheula ieu baheula kos kitu. Baheula. Haju lamun kuari kos karari itu berarti tetesan baheula. Asli tetesan baheula.
bejakeun ku ari Al-Qur'anul Karim teh ngalarang mabok wa yaru sabilal rusdi lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh ti Gusti Allah sampaikeun ku para kiai dina Al-Qur'an ge kos ye kade mabok teh haram la yattakhidhu sabila tidak kembah kana perjalanan pituduh mabok bae sampaikeun ku kiai ku ari Al-Qur'anul Karim kade ulah zina wala taqrabuz zina innahu kana fahisha tetep bae la yattakhidhu sabila maka manehanana tetep bae henteu nyokot jalan pituduh zina bae hei maling teh korupsi teh ieu teh haram wajib jihad bejakeun ku para kiai tetep bae la yattakhidhu sabila tetep bae korupsi maling bae eta geus dibeja-beja kade ulah sok ngeridit haram sakedeung urang di alam dunia aju di akhirat ku gara-gara ngaridit urang kang sebur ka neraka jahanam geus dibejakeun ngajeger-jeger kana ceuli ya tun aya kiai nu ngamenangkeun ieu dihijikeun jeung kiai nu ngamenangkeun la yattakhidhu sabila geus ulah didengekeun ki uci ieu kos kitu mah geus sabar urang nya namanya anak ngaji mah ngaji bae tapi urang ulah udah pakai kos kitu nama hese orang kan butuh ngaler butuh gitu dengerin aku mah tuh orang hese capek kan geus lah aja lah kayak di neraka ge meureun urang sapotong ieu atuh sia idek ka neraka sapotong emangna pugu cenang ge dijigir nyerina kabeh cenang dijinggir nyerina kawak bisul dibujur nyerina ka kabeh nyerina ka kabeh itu sia ka neraka ngan sacangkeng hayu sia emang dicangkeng kaluhur moal panas nah golak sia kajian muka wage tetep la yattakhidhu sabila teu daek nyokot jalan pituduh teu daekeun sama sakali kurang kumaha ku ari informasi tentang mabok makin menjadi berjamur ayeuna geus puguh mabok minuman mabok obat baheula mah aya larangan ku ari mah lamun urang ningali ke toko-toko minuman aman biasa sebab nyana ngomongna penyediaan orang non muslim yang itu domisili di negara kita supaya nyana betahun sehingga ay erek mah la yattakhidhu sabila geus kurang kumaha informasi Al-Qur'an disampaikan mun geus nyampeikeun depag geus nyampeikeun sepuguh para penceramah terus pengajian tapi tetep bae la yattakhidhu sabila teu daek nambah melaksanakan jalan-jalan pituduh malah nyana baris nyana ngomong lagi kararieu urang ulah waka ngaji jang ora keneh ulah waka engke geus kolot kakara urang ngaji riweuh urang ngaji mah asana hararese bae ka dieu henteu meunang ka ditu teu meunang ka diharam teu meunang ieu tuh urang di mana senang mah ka diharam ka ditu haram aya duit urang dipake naon geus ulah waka ngaji ulah waka kukula di daerah dia ge aya jelebong nyokot duit bank puluhan juta diajakan ngaji ka aku babaturan urang ngaji ka Cilongok aing mah moal ngaji ka Cilongok sadong-dong aing nyokot duit di bank ge geus teu nyokot duit di bank garak aing ngaji ka Cilongok kan ngaji na aing mah jeung biasa-biasa bae jeung anu teu ngaharamkeun duit di bank teh jangan kadek ge guceun kula aing teh ya urang mana ke belah kulon aya belah kulon di mana musuh aing nyaho rahasia aing emang nyana bebeja henteu emang sana bebeja nu bebeja dah sombong amat sekali-sekali aing sombong aja we aya jeung ada masjid sugih embungeun ka pangijeng kula lamun lain amprok bingung eta mah kitu teh kebeneran we kiai biasa amprok masa salaman kan salaman ngan teluk bare duit di gula lagi mau lari mah nyana lamun mere duit ka aing moal trek ka handap duit na bakal handap mun leutik aduh Gusti Allah tapi kula bendo tuh ngan karunya ya Allah wa rabbi harta geus ambalaya
kemudian atuh ayeuna geus rada kolot. Ya Allah ya Rabbi tetep bae jahatin nurani namanya nage hayang salamet jaga di akhirat teh malang geus jadi haji tapi terus bae nyana neangan duit tina duit nu kos kararitu usahana. Gusti Maha Kawasa Gusti pangbukakeun hatena kaya aya dinyana gagah aya dinyana hebat aya dinyana tapi di akhirat batur-batur sekelilingna ka surga nyana ngagejebur ka neraka betapa meureunanan sedihna. Bukakeun Gusti hidayah teu bendu emang bener teu ji bendu salah urusannya anak atau dunia-dunianya usah-usah ngan karunya sebab urang mah yakin jasa ka Al-Qur'an. Al-Quran kos itu teh kan dijebur tuh gejebur. Gimana mau salaman jangan selamat datang gejebur. Ceknya naon dia gejebur? Itu rahasia. Orangnya lagi jauh lah. Ita wa iwarau sabila rusdi la yatakhiduhu sabila. Terus dibejakan pohara luar biasa tetap teu iman, teu percaya, teu bake. Dimimitianana kumanehanana tembung maca Al-Quran kabeladiana daek nama maca teh kalantaran kabawa kusiat situasi model bulan Ramadan kabeladiana mah teu daekeun memahami kana maca Al-Quran ieu cerita Quran beladi tuna ieu Taurat Al-Quran sarua kapan urang maca Quran teh lamun urang tamat sampai sapeting apakah hebat henteu lamun teu berubah jelema bebeja alhamdulillah bulan Ramadan makula teh bisa genep 7 kali tamat tuh Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin tapi manehanana akhlakna teu berubah teh hebat emang hebat henteu alhamdulillah cenah kiai bro tas tamatkeun Al-Qur'an geus 7 kali tamat gula sebulan puasa Masya Allah si anu mah teu tamatan-tamatan acan tolol tah jelema eta teh dilarang bugu tas tamat Quran ngomongkeun batur eta teh karasa katunyana pangaruh mun cara obat jadi mah geus kebal pangaruh sama sekali puyeng dibere bodrek tambah puyeng dibere prokol tambah puyeng dibere aspirin tambah puyeng ieu budak kudu disuntik mati pangaruh Al-Quran dibaca pangaruh kawak nanaonan tapi orang maca saayat doang haji berubah awak kurang hebatan saayat dibaca kurang ayat kurangan saayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah Al-Qari'atu ari kiamat naon eta kiamat Al-Qari'atu mal-Qari'ah naon ari Qari'ah kiamat mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah nyahotan teh anjeun kana kiamat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus poe kiamat mah eta hiji poe anu aya kaayaan jelema teh percis okos hewan-hewan anu kalalabur yauma yakunun nas manusia kal farashil mabthus seperti bangbara anu halaliber seperti hewan nu laletik halaliber seperti kupu-kupu seperti siraru kala luar tepugu arah ke mana kos gitulah bayangan kiamat balik deui urang napak Al-Qari'atu mal-Qari'atu ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu ka'aynil manfus gunung sakitu kokoh gagahna tapi dina poe kiamat na alalajur jelema hilir mudik
berangkat kaler berangkat kidul tepugu arah ke kulon kawetan. Masya Allah kalau para rasul maksud di antara manusia teh perempuan aing di dinya teh ya kiamat. Masya Allah balik deui Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Paramat kiamat. Famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radiyah. Menjelema ditimbang amalna berat ka katuhu atuh manehanana bakal aya dina karidhoan Allah surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa hawiyah. Lamun berat ka kenca bakal asup ngejebur ka neraka hawiyah narun hamiyah. Oh aing bakal ka neraka ya. Masyaallah ditapakura mulai ngala wudu sieun ka Allah aing besi ka neraka jam 11 kene geus ka masjid batur mah di mana kene jam 11 beurang deuk lohor geus ka masjid pas batur datang nya hees ku getol-getol tah eta rada tapakur balik deui nya maca Quran aga eta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sedih ngalami sadaqallahul azim. Kadang teu nyampe dibaca negingan al-Qari'atu mal-Qari'ah doa tapi asup ka jero hati saminggu sabulan tapi berubah salat tampi nyana terus sedekahna pohara asa endek kiamat asa isuk jadi mimitian kiamat mah urang pae. Mantap Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna kiraha kiamat Tuan maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat sakali tengah jawab Tuan Syekh hari kiamat kiraha sih tengah jawab katilu kali Tuan hari kiamat irahan seberat tereh apa angel kan cek Tuan Syekh ulah nanya kiamat bagi jelas bakal di Al-Quran menjelaskan sia-sia bakal manggihan kiamat moal kebal deui sebab kiamat kurang mah pae sia kiamat karana tuh nanya deui nya ngomong getar-getar ge bae mangganing Tuan Syekh geus ngomong bae kan sakecap-cap sia moal kebal deui bakal ngarasaan kiamat jelema mah dimimitian teh pae eta kiamat lumatak dicaritakeun kiamat bahasa teh jelema teh mumpae ngaler hidung ngetan ngulon eta teh kulantaran nyalametkeun diri mumpae pae mah teh kudu kiamat isuk pageto geus sia bakal pae eta kiamat. Wah bener atuh geus urang-urang menceritakeun kiamat teh itu teh jelas seperti yakin ngan waya dijelaskeun mah jelaskeun bae dina Al-Qur'an ngan ieu urang menghadapi pae eta geus mulai kiamat atuh kiamat mah lain ku pae bae urang nyandung aja caritakeun ku kolot ya teh kiamat subuh sarua teh kiamat kanu ngoran teh kanu kolot henteu padahal imahnyana nangga bangunnyana enggan nu kolot sieun tung-tung es di WC kiamat subuh karana kiamat Masya Allah. Nah bandingkan jeung maca Quran satamatan sapeting bandingkan jeung maca Quran saminggu sakali tamat bandingkan jeung sabulan puasa 7-8 aya 10 kali tamat tapi teu berubah dirina jeung maca surat Al-Qari'ah tapi berubah ieu mah hebat nu maca Qur'anna ngan sasurat atawa saayat loba wali Allah maca Quran tilok tara rahmatnya saayat maca Quran anu nyentuh ka jero hati nyentuh asal dibaca surat eta Masya Allah leuleuh
nu mantak surat sabihis dibacakeun kita dibaca dina poe Jumat malam Jumat lantaran dirinya teh nilai-nilai neraka. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت. Eta kapan lain lalaga Masya Allah. Summa la yamutu ala yahya sanuqruka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yunsiku lis-safati inna fa'at dzikra sayadhakkaru ma yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra summa la yamutu fiha jelema bakal asup ka neraka teu paeh ya Allah wa yatajannabu al-ashqa jelema nu cilaka nu di dunia na teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Kumaha caknya bae mabok terus zina terus maling terus kumaha caknya bae hak-hak batur teu dibikeun ka nu bogaana kumaha caknya bae asko wa yatajannabuhal asqal ladzi yasla an-narul kubra bakal diasupkeun ka neraka nu pohara jasa. Hak batur dipaling ku nyana, hak batur cokot ku nyana, hak batur dikuasai ku manehana teu kudu make aturan Al-Qur'anul Karim. Wa yatajannabuhal asqal ladzi yasla an-narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Di jero neraka disebut paeh henteu disebut hirup henteu. Ieu bakal nata balik deui nya macan masyaallah karim. Tapi haji berubah jana. Horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeun lah ka nu bogana. Horenganan lain nu aing ieu sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana. Jarempan aing ke di akhirat wa yatajannabu al-asqal ladzi yasla an-nar al-kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka tapi jelema anu bersih bahagia nikmat aing hayang kanu nyebrang ka ayat mu eta tah qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la tusuhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah berubahnya nak aing daripada ka neraka minta hampura ka jelema nu pernah dizalim minta hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana moal kebal aing hirup di alam dunia maca surat sabihis teh jadi berubah baca deui ku nyana baca deui makin berubah nyana maca surat sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make bandingan si eta Quran katalar dibaca ku nyana tapi terus bae duit ku lain hakna dileglegan bahkan zalim ka batur ngomongkeun batur bandingkeun jeung nu teu talar boro-boro talar macan ge kudu make Al-Qur'an lalauna tapi berubah maning ieu timbul bae kasombongan bae mah terus talar turang kula geus dikunyem-kunyem bae talar tapi teu berubah si ieu mah ngarasa aing boro-boro talar tapi berubah tak lu mantap loba kiai baru bisa dalil tapi tidak berubah kesombongan hai jelema bodoh ngaji ka dieu haji berubah maning ieu di lembur nus kaya raya teu daek mere ka masjid tapi barang nu bodoh mah nu bodoh ji horenganan bakal paeh itu mah pinter kaya dinyana tapi teu daek mere ka masjid ieu mah boga saaya-ayana lah aing mah boga duit 5 juta dibikeun bae ka masjid besi isuk paeh hajung ke dahar mah kumaha Allah bae lah aja Allah ge ngurusan aing ja aing keur orok ge teu usaha jadi bere dahar bae tah eta keyakinan luhur teh berarti ya luhur dah orok ge teu usaha sugan kacaritakeun orok boga pabrik cingur henteu orok ge jak heuh teu aya anu tani sugan tani hektaran jan henteu tapi ja dahar bae manehanna aing ge geus nyarupaan ka orok bae lah engke ge meureun aya geus dibikeun bae teh ka masjid keyakinan luhur gas eta mah parah teh hebat wa in zadala toro cak Kanjeng Nabi mun tambah keyakinan hiber jelema mah ji dibandingkeun jeung jelema boga puluhan juta heuy ka masjid tuh deuk ngecor ke mah pandeuri krami ke mah pandeuri entah tuh hade kadinya tuh musyawarah tuh hadir lah kudu musyawarah paling urusan donatur soaling mah geus engke mah hasil bae aing informasikeun ku sia ka aing aing mah lamun ka ditu pan mere salah teu mere salah aing
Geus moal mah geus itu terus bae Gus ya. Tuh eta nu sarugi mah. Eta naon eta? Maca Quran mah terus bae di imah. Bahkan satamatan tapi aya pembangunan masjid teu peduli eueuh nanaonna. Nanaonna dibandingkeun jeung tah nu maca Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu mawazanuhum yukhsirun. Wah, haji langsung berubah dagangna manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan dibaca de wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahan pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an perubahan naon awewe maca Quran tamat tapi teu nawaran nyandung naon mani sayat aya jelema macangan sayat bang fangkihu ma qobalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba' tuh dibaca deui ku jana baca deui jana jeung ngadeukeutan salakina kak dengikeun ayat ieu ka ieu bisi kakak teh nyaho ieu fangkihu ma qobalakum maka kudu narari kamarana kabeh maka wa qobalakum anu kakaresep masna dek siring 2 mangga wasulasa siring 3 mangga waruba dek siring 4 mangga jajak kula mah ieu kakak kunaon teu daek ngamalkeun ayat ieu kak atuh amalkeun aduh ieu mah dakwah teh kudu jauh-jauh eta ngadawahan salaki geus kitu bege isuk-isuk geura dakwahan deui sore-sore dakwahan ka da kira ngamalkeun ayat eta kak asana kiamat ujianna keur panas ge jaledeg jinjelger. Nah, saayat tapi bermakna berfaedah. Tamat Quran tapi teu bermakna teu berfaedah. Eueuh nanaonna dia maksud baca Quran teh di jero Al-Qur'an teh aya nyaritakeun sabar, aya nyaritakeun zuhud, aya nyaritakeun qanaah, aya nyaritakeun tentang kitu bangkawarna kafir, nyaritakeun munafik, nyaritakeun jelema nu nuturkeun Al-Qur'an, nyaritakeun jelema anu ridho jasa di pangeranan ku Allah, nyaritakeun tentang sekitar kehidupan, tauhid, budaya, sosial dan lain sebagainya. Eta lah Al-Qur'anul Karim. Hajunyana dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun kus pamarentah urang, dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun. Tuh naon? Naon saayat baca tapi ayat dampakna ieu nu mantep deres teh kieu cenah emang kula ge tilok tamat kula ge alhamdulillah sige tilok tamat sok ditapakuran tilok deui teh siapa pamustungan tamat henteu tapakur henteu iyalah wa iya kullu ayatin la yu'minu biha ningali setiap ayat tetap iman wa iya sabila rusdi lamun manehna ningali kana jalan pituduh la yatakhiruhu sabila wa iya sabila wa yatakhiruhu sabila lamun manehna ningali kana jalan-jalan lacut jalan-jalan sasariat takhiruhu sabila malah nyana nambah kana jalan ieu ketika ya jelema nyaritakeun tentang depositonya na kabita ketika manehana nyaritakeun tentang kitu bang nyana kabita nyokotlah ketika nyaritakeun tentang korupsi berjamaahnya ngalaksanakeun ketika tentang aya awe anu jualan anu nyawa-nyawa nyana coba-coba jadi jalan-jalan hoi mah ditempuh ku nyana wa iya sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila baheula umat Kanjeng Nabi Musa ketika maca kitab Taurat tinggalin tiga can ketika nyaritakeun jalan kalurusan kebenaran pituduh tinggalin tiga can ketika nyaritakeun tentang jalan-jalan kejahatan yattakhidhuhu sabila nyana nyokot jalan ieu percis ayeuna percis jasa bejakeun Al-Qur'anul Karim tentang jelema nu bakal ancup ka neraka ketika nyaritakeun tentang kemewahan dunia gol zina mabok korupsi lah yattakhidhuhu sabila jana nyokot jalan ieu kunaon ieu
Zalika bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Ieu pengkol-pengkolan mengkol keunana Gusti Allah ka jelema-jelema nu teu make kana kitab Taurat bi annahum kazzabu biayatina. Memang jelema eta teh ngabohongkeun ka ayat-ayat kaulang lagu khusus kana kitab Taurat wa kanu anha ghafilin. Jeung ayana eta jelema teh terhadap ayat-ayat Taurat. Seakan-akan jelema teh kos nu poho padahal mah nyana ngadenge padahal mah nyaho ngan teu make anggap jelema poho kos kitu teh. Sarua ka Al-Qur'an ngadenge nyana nyaho nyana tapi teu make anggap jelema poho gopil. Kumaha bakalna itu jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat. Walladzina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Ari jelema nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaulayan kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggihna ayat disangka teh moal bakal diudangkeun deui bakal moal kapanggihna Gusti Allah. Eta teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggihna di akhirat. Habitat amalun sia-sia pagaweanana. Naon nu kunyana dipigawe waktu keur di dunia nyana pernah nyen kahadean silaturahmi ka dulur-dulurna, nyana pernah nyen kahadean sedekah, nyana nyen kahadean hibah-hibah dan lain sebagainya, babantu-babantu dan lain sebagainya. Urusan-urusan di dunia, peduli terhadap kemanusiaan, peduli terhadap kesosialan, nyana keiman habitat a'maluhum sia-sia pagawe. Sarua kuari hal yujzauna teu aya balasan jelema nu model kitu illa ma kanu ya'malun balasanana eueuh deui kecuali pagawean nu punyana dipigawe di dunia ngabohongkeun ka Taurat bakal disiksa jaga di dunia maksiat bakal disiksa. Pagawean-pagawean ngabohongkeun kana kitab Taurat, pagawean-pagawean maksiat teu nurut kana aturan Taurat, ilah nu bakal keuna balasan ka manehanana. Sarua kuari ge nu kuari teu daek nurut kana Al-Qur'anul Karim, Allah deui balasan kecuali pagawean nyana waktu di dunia teu bake kana Al-Qur'an eta bakal dibales ku Gusti Allah. Nyana ngabalieun tina Al-Qur'anul Karim bakal dibales ku Gusti Allah dengan tidak menerapkannya Al-Qur'anul Karim di urang atau urang teu make kana Al-Qur'an bakal dibales ku Gusti Allah. Emang mau dibales nyana kuari geus teu daekeun ngadenge lah cenah capek emang ngadengekeun segala judi haram segala haram lah geus jararah jasa teh mah kos kitu mah Allah mah Maha Ghafur Maha Rahim budak pohara nyadekeun ka Allah. Gopur aing ya tuh lain kamu dulu kos gitu ya aing nyin aturan-aturanana tak urang keluar tidak aturan cilaka. Nah lamun baheula modal kos karari itu bakal disiksa ku Gusti Allah. Penurut kana kitu kitab Taurat mau dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ti Gusti Allah. Sarua bae ayeuna ge kitab Al-Qur'an anu dikembangkeun didakwakeun ku Kangjeng Nabi urang kemudian urang teu make ieu ge sarua hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Eueuh deui balasan bagi jelema anu keur di duniana anti kana Al-Qur'an kecuali naon nu kunyana dipigawe karasa kuari mah lolos engke bakal karasa. Mentak salametkeun awak urang teu nu bisa jalametkeun ka awak urang kecuali urang. Mulai kiwari urang teh rada lempeng-lempeng rada lempengkeun membantak aya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng membantak aya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian munggu Allah jelema nu geus bisa komunikasi jeung Allah jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah nage impian anu mararodel
mantap kayak haul para ulama etalah negeran umat saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai oh haul wali oh haul kangjeng mulai hate urang teh kangjeng teh saha ulama teh saha wali teh saha geus ulah nalikeun bidah-bidahna da penting manfaat aja urang urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah muludan bidah haulan bidah dan lain sebagainya giliran Agustus mah teu ngabidahkeun eta naon itu tahun baru mah nya teu ngabidahkeun malah nyana termasuk di jerona mun aya jelema ngabidah bidah haul wali aju nyana kamari milu tahun baru petasan jeung bajong-bajongna mun nyana dijegur-jegurkeun geus bawakeun rantai jelema kos kitu rantai kaekeun ka tanggal kalapa geus beres eta sia kitu cenah kita kuki uci aing baru ketempuhan atuh ngabidah-bidahkeun geus urang mah terus bae kajen dibidahkeun ge malah mah urang ledek urang hei geus mana ada muludan bidah nih pisang nih mantep nih pisang nih ya lu liatin dah lah udah soal ceramahnya mah kipudoling nggak usah diutarain yang penting pisangnya nih sanpres wow caknya nak lu bidah juga enak dimakannya kenyang gua nggak kasih lu masih ada berapa situ nanyain lu ya ledek urang mana lu ngabidahkeun ledek urang malah madahar di hari penjana nih ada semur nih semur bidah itu haram biarin pokoknya mah ini ada manfaatnya di sini ada sholawat kanjeng Nabi yang Nabi salam di sini nih iya ada yang Nabi salam alaika Rasul salam alaika kalau dimakan kenyang ini iya ada yang Nabi salamnya di sini nih oh ntar hati jadi terang ya bidah lu haram lu biarin bidah juga lu gua mau makan di depan lu ini gua jotos lagi lu yo parangsanya saya perang saya sebelum dah Melayu tolol la hal yujzauna illa ma kanu ya'malun naon kurang dipigawe bakal kapanggih balesan jaza biqadril amal balesan kumaha amalna amal bagus jaza bagus amal jore jaza jore bagus loba jaza loba jore deui urang gede jorena gede deui jazaana nu mantap mumpung kuari urang masih diberi umur ku Gusti Allah diberi sehat urang pake neangan 3 tahun beramal bagus engke masing-masing begitu urang di akhirat kapanggih ku urang masyaallah ngintil-ngintil urang amal urang teh bisa pisah ti urang ngintil-ngintil nu jore ngintil-ngintil nu bagus ngintil-ngintil urang babarengan jeung tatangga urang sia eta amal sia jore amat nyaho ku aing ditah edit kitu da edit cenah tuh nu aing mah deuleu kasep kan geus urang teh begitu endek ditimbang ge pede sebab dibarengan ku nu kasep beh atuh tenang Kanjeng Nabi ge geus nyahoeun dah timbang langsung geus kadeuleu kasep nah ieu nu bermasalah ieu hideung amat sih amal aduh ya bau ya amal ieu masyaallah tah mangkaning mimilu kan jeung urang isin amat urang timiti hudang ti kubur amal eta makan milu bae asup ka jero kubur milu hudang ti kubur milu ya Allah ya Rabbi mun di dinya aya judian aya mabokan aya zina aya korupsian betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta milu bae ulal elel bae ulal elel kikirannya da di luhureun pundak urang hei sia ulah kikitu aja aing isinin neraka jahanam ulah gitu pak aing jadi haji jahanam sia risi da igara risi biasa masyaallah mantak wali mah tenang di akhiratna nyuhan saya kira terus jangan begitu istirahat sebab naon geus boga nu kasep tenang nyana mah geus indah jasa geus nu kasep aya ka santrina atawa anu deukeut ka kiai anu kasep anu kiai mah santrina mah anu deukeut jore ngadeukeutan meureun mental syafaat meureun gitu kan sana dulu lu bareng-bareng ngeriung sekarang enggak ada sono bau tuh amal kamu bau ih cenah teu kumaha hayang ngomong teu bisa henteu kumaha moal ini aduh kiai ketempuhan tungtung bade deui nya nyekelan kiai bae terus baikna sia nyekelan ge di dieu waktu ditimbang mah moal tetep aya nyekelan bae kiai ka surga induk milu bae emang
Kenal naik angkot. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi engke aya jelema diperhitungkeun ku Gusti Allah. Anu boga amal-amal teu karasa, modal sedekah teu karasa, bantuan sabilillah teu karasa, bantuan agama teu karasa. Salat major, puasa major, tapi nya pernah ngabantuan kiai anu lillahi taala aya nilai itu sendiri. Tapi nya pernah ngabantuan masjid, sedekah nu nyaho eta cukup bae Gusti sadajana biletik tapi sedekah teh hayang dideulina ku Gusti bae abdi mah teh hayang ku jelema eta nu kos kitu. Anu bari ngaji Gusti abdi mah ngaji mah teh kaharti abdi mah neuk peureum bae. Ieu ge sarua ganjaran nu ku haraja sebab teu ngadengena naon.